Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog Jamang Proses ya sahabat ya. Kali ini kita bakal belusukan lagi ke tempatnya yang janda itu ya, Teh Restinya. Nah, di lingkungan Teh Resti masih ada mama sahabat ya. Di kampung sebelahnya. Bukan di kampung sebelahnya, masih di Sanggan. Oh iya. Sana namanya. Di mana? Pohon deui lah. Kelan, teh diharap. Sahabat-sahabat ini. Dan kebetulan sahabat, vlog kami ini hampir jam 5 sore ya, di setengah 6 lah. Sengaja kita belusukannya sore-sore. Dan biasanya sahabat, kalau pagi itu, kalau di perkampungan kayak gini, orang-orangnya itu pada ke kebun kalau nggak salah. Pada ke kebun, dan mudah-mudahan ya sahabat ya, simanya ada. Itu ada. Oh, itu gini apa sih mana tuh? Sedap juga ui, Oh. menjuliola nyiram bini, Oh. bini Benar. padi. Oh, mohon ya. Mak, ya kegun, Mak. Mohon. Alhamdulillah, Maknya. Tuh, sahabat, simanya punya bebek ya. Duh. Punya bebek banyak. Kalau lipsen nyata. Lihat, Mak. Iya, oh, bebek kelebat, Mak. Oh, mohon, Mak. Kita belum tahu nama Simba ini, sahabat ya. Kita akan tanya. Dan alhamdulillah katanya Simba ini masih punya suami ya. Cuman si abahnya lagi ke kamar mandi dulu. Katanya di bawah sana ya, sahabat ya. Paran dek. Bias Umi lah, Umi. Mohon Umi. Kieu kumaha keur koretnya? Oh, Cai. kedap deui pan Umi, ayeuna teh tahu sabaraha. Kedap deui, kedap deui nama. Mohon ya. Umi punten. Ari jenengan Umi teh saha? Ica. Umi Ica. Mohon. Oh, sadar Umi kene. Aya itu nu kamadina dua ancang emaknya nu ku ada pasien acis teh. Pacan Aci saha men pacan Aci Walah. saha. Alhamdulillah teh kantos mas kanartos Umi. Mohon. Maatri. Oh, Atri. Lancar. Alhamdulillah Umi nya. Sadarek ka bapak. Mohon. Ambi gaduh Ai rezeki sadarek saha. mah sedih di sekarang. Oh, mohon. Ari Yesus Umi sabaraha? 70. Cacan, me 5 langkung. Oh, 50 langkungan. Hmm. Mohon ya. Pengen tante kita tos langkung di 70-80 ya. Cacan, Hari ini masih abah? benten-benten yang rasa tahunan deh. Oh, sareng abah teh nya. Umi punten nya abdi nya aya nya. Ini mah. Umi punten nya Umi doka ka dieu teh sanes punten abdi mah. Silaturahmi lah. Mohon. Karena bibi naon teh ya. Kaduhan lagi mangsa kene ya Oh, deh. nu iya Umi lah anu Ini teh pang mah. tegaduhna pengentan. Tegaduna. Salam minyak teh. Iya Umi. Dan naon pinten Umi anu seueur harta oge da naon Umi ari ditutup ku pangeran di teu aya keunah teu aya Umi. Nya, Ari teman-teman harta. barang titipannya deh. Mohon kan eta mah titipan nya. Mohon. Masalah titipan teh. Seolah-olah titipan itu dicayakan mata aja. Mohon, ya masalah titipan teh Umi. Gitu. Suatu barang yang belum kita makan Nya. itu mah bukan hak kita Umi nya. Masih hak bersama lah gitu. Iya. Cuman merenan katitipan unggul kayak gitu. Titipan. Kekewe penten Umi nya ari anu rezeki urang mah anu tos masuk kana perut Umi eta rezeki urang. Nah, tos langkung kana ieu mah pengentan milik urang, tos ate mah pengentan sanes nya deh. Si abah lami ya terus ini dong. Nyata ieu nuju nyiram bini sareuna teh nama dua dinten kai sahala doang. Nah, Nya ditebarkeun gitu. Marangkali Umi itu di mana nih? Hah? Marangkali Umi. Ini mah gaduh hiji. Oh, marangkali na? Nuhun di ditu di eta di mana Bojong Genteng Kalpanunggal. Bojong Genteng Kalpanunggal. Nuhun Cibadak. Oh, Cibadak. Nuhun. Bojong Genteng. Mohon. Kapan?
Bojong Genteng Kalpanunggal ka ditu nanti Gunung Endutnya. Nuhun. Mohon abdi geus sadar ke di Kalpanunggal. Oh iya. Mohon catat Masjid Al-Huda. Gaduh hiji tapi di curang dinya nya Ayo, coba, coba, coba. Nah, Umi, saha namina teh anu di Kalpanunggal teh Umi? Dedi Rusmana. Dedi Rusmana. Nuhun. Istrina saha Umi? Tos iya tos pisah, gaduh murang kali hiji. Orang dia Oh. orang kira koneng kira dua. Istri nama kawit aya nama. kawitna. Hmm. Ayeuna na teh leungna di Enak Parung mah, Kuda di ditu. Parung Kuda euy ka itu ka bapakna gitu, ka uwana. Ka Uwana. Nya uwana ka itu ka teh mama. Uwana Dedi gitu. Mohon. Umi, beli bade ieu nyapa ka ditu. Titip salam mohon Umi mangga. Hmm. Kamurang kali Umi mangga sok mudah-mudahan ningali video Umi ya. Hmm. Mohon mangga Umi sok. Ibadah titip salam assalamualaikum gitu kamurang kali. Mak itu lebat YouTube gitu. Mohon. Kumaha resna dek? Ah nyariosna. Hmm. Nya ngumaha nyariosna nama. Hmm. Nah gitu. Jang, Oh, emak lebet kena YouTube dadah gitu. mungkin kenal kita punya kenalin pengintennya. Mohon dan ningalieun geresek emak. Oke. Langsung kanton dia deh. Marang kali Mas teh saha? Dedi Rusmana. Oh, Kang Dede Rusmana Hmm. anu aya di Tos gaduh murang kali hiji. Ah, Euy nama ah. ka Bujung Genteng nya Mohon, eta mohon, anak mohon, kadi. bias. Dat bapak nama tos. nu aya di Parung Kuda Kalpanunggal Bojong Genteng mah nya Bujung dinya. Genteng na caket iya we deh. Mohon. Di ieu geuningan di Bujong Genteng teh aya balai deh. Balai desa di dinya. Artinya teh Oh. caket eta Ma, bukan caket di- lapang teu? Makam. Di ditu na. Kan ditu mah seueur makan cara raket di ditu. Oh, cara raket kebuminya caketnya. Mohon. Caket kebuminya, makamna nya. Mohon. Oh. Itu separtas di dia kan di dia mah Mohon. aya tempatnya deh. Mohon. Ini cuma panan sa gaduh-gaduhna mah kitu nya. Mohon. Sa gaduh-gaduhna tanah nyalira gitu. Mohon. Di Mohon. ditu. Mohon. 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 Di ditu. Mohon Umi abdi dongkap ka ditu teh sanes pangintennya abdi mah silaturahmi. Mohon. Ya, anu pertamana, Mohon. anu kaduana abdi hayang kenal wargana. Hmm. Panaritos penak ieu mah Hmm. nya seolah kenal Nah, cara meureunnya. mah da seueur mah kali nagaduhan opat. Oh Umi, janten kieu pantennya. Hah? Cuma teh nu payuna kan teh sirak meureunnya. Mohon yang gaduh itu hiji. Oh, mohon nya. Kanikah kanu ieu. Nikah si Abah. Mohon. Oh, si Abah mah. gaduhan opat. Oh, Kemana ari dua? ti si Abah Umi teh nomor kali. Henteu. Oh, Salam henteu. melami teh gaduh. Mohon. Kan ibu mah mau hiji we nya. Oh, berarti Kami Mei kasih Abah teh janda. mohon. Waduh, janda sahabat dulu katanya si Mai. Kami itu Oh, abang ge duda katanya. Si Ade. Aduh, janda. Nih tahun sebaran janda hari ini. Emut Tanya. keneh teu. Hilap deui. Lap deui deh. Berarti nikah mah kayak 82. Oh, sampai 82. 82. Oh, mohon ya 82. Abah aslinya orang dia. Orang bayar. Oh, Bayah. Bayah Banten. Mohon. Oh, nih. Sok itu sahabat. Orang Bayah Banten cenah si abahnya. Tadi teh. itu mah. Kado Oh. mah sarogepan kantos Umi ge di ditunggu marakeng ke usum. Oh, di Banten teh nya, di Oh. Bayah. Mohon. Oh, Umi. Hah? Aya nu emut keneh teh di ditu, Umi. Di mana? Di Bayah. Emut. Mohon namina. Pani ditu pasir euri, abdi mah pasir euri. Mohon Umi sok pilih nyapa di mana ka dieu ningalina. Sok ka orang pasir eueuh gitu. Wah. Ini orang Pasir Riri teh saha Mi? Sahana Namina di ditu, saderek si Abah. seorang we. Mohon masa saha namina, Umi? Udin, Lah? gitu masa Mang Udin, Mohon. Teh Juhe, Atin, barangkali Mamadi gitunya. Mohon. Oh, Jadi tuh. mohon. Titip salam emak itu emak. Titip salamnya ke orang pasir euri sadaya tak Oh, gitu nya. sing Kitu nya sehat, desna. Umi nya. Mohon. Oh, sing sehat gitunya. Mohon sing sarehat Oh. sadaya. Jangan lupa longok emak ka dia gitu. Kantos ka dia barangkali Oh, dua kantos. kali. Oh. Anu di Jakarta hiji, kantos ka Mohon. dia sekali. Anu di Mohon. Bayah ditu antos istri terus dua Mohon. kali ka dia. Umi, Dua teu sawios ieu ku abdi ieu di video Umi. Teu Soalnya ieu teh kanggo lebetkeun abdi, kanggo dokumen abdi dina YouTube. Jalmi awan kieu di videokeun. Oh, Umi. Saatnya nomor ini peot. Nenek peot. Ayeuna peot teh Umi. Mohon kepungur pangkieuna meureun. Pasti ade mah. Umi. Kumaha atas sepuhna eun atas awan ke Oh. kapungna ge da awan. Aduh, si Umi mah. Umi Ai punten jami ya. mama teh tino keurang ora. Oh. Di warna awannya. Aduh. Atas sepuhna ge. Peot malah. Ari Umi teh atos masakna. Gak acan. Teu acan masak kunaon? Nuju itu. Oh, nuju. Itu Oh, kan dina selesai. hawu meureun Oh, masakna. di hawu we. Oh, sahabat katanya lagi masak ya.
Gadon ya naon sok dasa pakapawan. Oh, mohon. Kami Hari alin si pakawan. Abah sehari-hari mah sok ka mana? Ka mana, Dek? Sok hari teh ningan daftar dama ka mana? Oh, Hari itu teh damel ngalajukut gitu. mun. Sekali-kali acok gitu deh pemain mi orang mah. Anu percaya tangaga. Mohon. Atas ya, kuliah mohon, panginten. mohon. Sabaraha ieu sana teh Abah teh? Sami hampir. Oh, Dinten sami. satahunan. Di 50 langkungan ya. Mun. Umi ari sedengkeun pan ayeuna mah umi punten nya. Nanaon kan kana di pensel. Mun. Ari nu aya nu etaan si Abah teu damel, teu damel meureun kumaha Mohon. umi. Abdi mi caldoma we. Oh, gaduh calon memangnya alhamdulillahnya. Pami eta mah Oh, tas sahabat lieur-lieur katanya. teuing mah, Dek. Oh, Susah ka itu ka dia dambal henteu. mohon ya. Banten alit ge diicalek kamari ge. Untung mi aya tabungan umi nya. Mun. Oh, seolah-olah Eta ningo kawitna kambing teh teh hiji, sabat Dek. di kampung mah itu tabungan ya. Eta teh kawitna Bakal. ti hiji Oh, iya meser. teh mi nya ayeuna sabaraha hiji? 20 mi. Langkung pami aya mah. Oh, pami aya sadayana. Entar nu ayeuna Nu ayana mung salapa ada Oh, 8. 8. Oh, Tambah teh lumayan dinten umi nya. naon, Tabungan mical Sumi hiji. sahabat besar juga sahabat ya. Hiji Kalau tambah teh satunya- mical na me sabaraha dinten aya Oh. 10 dinten teh kaping 12 kaping Mohon, 12 mohon. puasa mical Alhamdulillah hiji. uminya. Da kumaha da teh gaduh aci sanya Mohon. nasi sawo mapan geuningannya urang Nanaon kana di pangabutuhna teh ya Allah. Oh, nanaon kana di peser. Benten deui kan sasi saum sareng cawalnya Oh. gitu. Sasi saum mah pambarang dahar ge susah itu Mohon. aya teh Nah ngan. gitu. Aya urang ngajak ka hutang lawan dibayarkeunana teh itu da Mohon, ya. mah. Gitu mending nu aya wae teh ical lah. Mohon. Gitu. Sae uminya. Mohon. Nya. Capek-capek ge men tos kucel geuning polah ngaritna unu ge ngarit ka bantu-bantu dek. Mohon Dan ya. teu nganalkeun kitu da Mohon. karunya. Nepangkeun umi abdi ge sanes urang mana gitu. Di mana kitu dek? Abdi Hmm. di Karanganyar. Kurang anyar, Mohon Purbasari terang teu umi Purbasari. terang Terang. kapung kurma. Pungkur parurah anu kapungkur saha? Pancud. Sah? Pampud. Pampud Mohon. Terang. terang lah Parurah? lantas ka dia mun. Mohon. Kan abdi pada dinya lah. Nah, Mohon, abdi pantes dinya. ibu ge pani parurahan Pampud. Mohon, mohon alhamdulillah da sami Enggal abdi. keneh pan anu ieu mah anu Mohon aya. lengser nanya enggal kene nya mohon. Aya mah anu gentos. Kumaha umi batu magini suka anu kebagian ieu di pemerintah. Di Pak Jokowi. Nah, umi Henteu gideg, dihilangkeun, si umi ya. gideg cenah sahabat teh. Teu ai ti Jokowi mah kamari teh nuju ieu teh geuningan kengan amina teh. BLT. Sanes. Naon? Ieu teh corona teh. Oh, atau kantos 2 corona. kali. Oh, alhamdulillahnya. Ya, aya itunya. Aya Oh. kantos 2 kali. Mohon alhamdulillah lah uminya. Mohon. Dan anu Aya sanes nam- mah geuning umi anu- aya nu teu kabagian. Mohon. Dan nu ayeuna mah geuning batur beas Mohon, teh Mohon. teh teu Mohon. abdi merdet luka teu acan panginten. Mohon teu acan uminya. Nyadar we atas kieu. Mohon umi. Da painten Panginten piraha ku teh kagiliran kin mohon tah kita mudah-mudahan uminya. Mohon, Cuma mohon, painten amin, orang mah Dek. jangan terlalu berharap. Hmm. Mudah-mudahan we lah gitu. Mohon. Henteu painten di pihak pemerintah aya di itu donatur misalnya. Mudah-mudahan we. Mohon. Ya orang mah jangan terlalu berharap lah. Mohon. Mudah-mudahan we umi aya donatur di sana. Lengkap umi kadieunya. Mohon. Mohon ku abdi teh dipublikasikeun gitu. Umi anu ningalieun video ieu teh sanes urang dihungkul. Mohon. Urang tebih. Tebih. Urang tebih. Mudah-mudahan anu di parung kuda barangkali umi ningalieun gitu nya. Mohon. Oh, jadi mungkin tiasa nyapa. Tak mungkin ge panginten kitu pemi itu deh di kieu kamera panginten duge ka dia pun umi ningali. Oh, ningalieun. Ningalikeun. Mohon Panginten gitu. Nah, cenah meureun itu mirip umi Oh. cenah meureun gitu pasti Gitu. ayeuna teh. Mohon. Umi. Mohon umi. Si Abah nada lami ieu teh nya. Terus sama biar yang menang sareng Abah ieu teh. Mungkin deui ka dia deh. Mohon biasa gini. Sanes Panginten waktosnya. mohon panginten nya sakali wae sugan deh. Mohon amin. Mungkin. Abdi ge pasa berakalinya ka Ya dieu. sekedanya tuh nya pemi eta mah cenah kasonten wanci Oh. kieu tanu me aya pan ari siang mah teu aya kana pademelan uih Mohon. eta Mama uih lobe Abah ngarit teh nya. mohon. Uih ngarit ka pademelan eta mah bahan sisi saum ada Mohon. capek tos ngarit oh nih. Mohon umi sanes kirang sono abdi teh teh nya. Mohon. Mohon da kumaha geuning waktosna. Mohon eta mah tos sonten deui. Mohon. Ini dewe amang kade sengaja gitu. Mohon mudah-mudahan Pemikir sama ka bumi butut. Iya, umi butut oge da pengintan kumaha meureunang. Ayeuna walaupun gedong oge da umi ari nganyuk ngahutang mah. Penting mah urang mah tibra lah gitu Mohon. nya. Aja mi teh gadomanya dek. Demi kieu kitu urang jonjon sare Nah, gitu umi. Teu aya kamelang. Mudah-mudahan lah. Cek basan pantai malongo ga. Oh. Anjing nu asup mah. Anjing nu asup mah dek. Mohon nya umi. Da aya ka
eta dianggur. Mohon. Memang hanya Ya mangga deh. sahabat. Baru sate. Sate semanon. Maaf. Oh deui euy. Aminnya. Ah, lain. Lain mah amin. Manaonnya? Lupa. Teh, ame teh itu si manaon? Ma Ica. Oh, Mak Ica sahabat. Dah kolot-kolot encan. Sahabat ya. Baru santai dari Mak Ica dalam melulah terus anak ke rumahnya juga. Kayak gini ya. Di sininya ada mau nih teh, perihnya. Rih. Buat milik sekali ya sahabat ya. Tapi alhamdulillah punya tabungan juga si Mak ngangon kambing tuh, punya kambing ya sahabat ya. Oke sahabat, karena waktunya udah sore ya sahabat, mudah-mudahan vlog kita kali ini bermanfaat ya buat sahabat yang besok, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat juga, dan jadikanlah tontonan ini sebagai tuntunan. Semoga bisa menjadikan motivasi buat sahabat 15 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.